Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui jeung sim kuring nyaeta Imam Retno alias Ibet di Kilat Bajra TV Podol. Terang teu podol nyaeta konten anyar deui nyaeta Podol teh podcast Oro-Wodol. Dina podcast Oro-Wodol ieu urang eudeuh ngadatangkeun seniman asal Jawa Barat. Geus pasti moal bireuh deui atuh di Jawa Barat mah pasti arapaleun lah ieu mah. Urang datangkeun wae na cenah duka nuju naon aya di teleponan teh diangkat wae. Sok we urang mah langsung urang datangkeun nya. 1 2 ku ilmu gaib ieu mah didatangkeunna. Nah, urang jadi aya di dieu. Keur naon? Ieu teh keur mandi. Astagfirullahaladzim. Si aku mah teh meni kabeneran pisan. Abang boga ilmu kalar itu. Urang balikeun deui. Datangkeun seniman aja jol kieu. Balikeun deui. Astagfirullahaladzim. Iya kolor di dia kan. Coba tangan dia. Kolor tinggalin. Data. Kalar tinggalin. Langsung balik. Aduh, hapunten tadi mah teu bener ngodon eta mah naon sanes seniman eta mah tukang bawang tadi mah. Sok mah aslinya orang datangkeun ya. Seniman asal Jawa Barat pasti arah rapal. Orang datangkeun we langsungnya, urang datangkeun ge ku ilmu gaib tingali. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk urang datangkeun Kang Yayan. Kang Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang Yayan damang? Alhamdulillah. Aduh. Kumaha sehat keluarga di bumi? Alhamdulillah kelarasan pangestu sadayana. Kumaha Kang Ibet sareng Kilat Bajra TV? Alhamdulillah Kang Yayan. Alhamdulillah. Nyungkeun pidoana Kang Yayan. Mohon. Iya Kilat Bajra. Geus sami-sami urang silih doakeun we keur kieu mah Kang Ibet nya. Mohon nuju kieu mah naon we sagala dilakonan Kang Yayan nya. Mohon leres pisan. Ya ieu bintang tamu teh para pemirsa. Sampurasun. Seniman asal Jawa Barat. Biasa. Aduh, susah pisan hoyong ngenang Kang Yayan teh nya. Mun kelarasan ambil sibuk ayeuna teh. Oh, masya Allah. Mohon. Nuju sering kaditu kadieu merenya mah. Kaditu. Oh. Lain kaditu kaditu. Lain kaditu kadieu deui gitu. Langsung aja ke pertanyaan Kang Yayan nya. Oh, iya teh aya pertanyaan ieu teh. Apaan podcast ieu mah Podol. Oh, Podol teh naon? Podcast Oro-Wodol. Mun ieu teh mantesan ieu dipara geuning nya. Itu episode kahiji Kang Yayan. Episode kahiji jadi Kilat Bajra teh hoyong anu spesial gitu nya. Eta ngadatangkeun Kang Yayan gitu nya kalarasan atuh. Hatur nuhun pisan nih kapar pemirsa sadayana panginten mulin di bumi atapi anu di jalan. Nuju naon di jalan? Nuju mencari suap nasi. Mohon. Langsung ke pertanyaannya. Deui mah podcast atuh Kang Yayan. Jadi isina bisa ditanya. Ngarokok heula we tuh. Ieu teh naon abi nyungkeun ya. Sok teu naon. Sok. Aduh iya. Enak rokok. Abi tinggalin. Ka dieu nyarira. Oh, udah nyalira we piraku dek jeung saha deui. Oh, kan biasa mah sok nyandak sound system. Ada mah lamun abeuh. Oh, lamun abeuh. Mohon. Oh, jadi podcast mah ieu Podol mah nyalira we nya. Nyalira ada. Mohon. Nyandak mobil tadi parkirkeun di mana? Di ditu, kalasan kal buntung. Oh, nyandak kal buntung. Nya, sabari nyandak sayuran. Oh, terus. Oh, mohon. Da bandarnya Kang Yayan ge nya. Bandar sanes? Bandar. Oh, bandar naon? Bandar toge sanes? Bandar cabe. Oh, mohon. Langsung ke pertanyaannya. Aduh, ieu nyungkeun kopi nabi ya. Mangga Kang Yayan. Anu tilas kamari eta teh tenang. Pantesan ada giung-giung kumaha gitu. Mohon. Sudah. Teu haram Kang Yayan.
Urang ke pertanyaan kahiji nya Kang Yan ya. Wih, gaya make laptop. Mohon ieu ke pertanyaan kahiji Kang Yan. Tos tuang teh Acan? Kalaresan teh teu acan. Sami abg teh Acan. Ai mana abi teh naroskeun teh sugan teh bade nawisan teh bade masihan. Itu nya sugan Kang Yan makal gitu di bumi. Wah, juga ada budak sekolah olahraga wae makal. Ya besi. Besi Kang Yan. Tos tuang teh Acan? Apaan teh acan? Oh teh Acan. Yuk, ayo. Hilap deui abi hilap deui. Tah Kang Yan kan enak teh nuju kopi dia Kang Yan. Jadi kumaha situasi keur Covid kieu kumaha dampakna ka kanggo seniman sareng seniwati teh kumaha dampakna ieu dina Covid kieu teh? Kumaha? Astagfirullahaladzim. Teh bade ieu ngajawab. Jadi dampakna kumaha? Kayak ya bing milareun na Google ya teh. Iya. Dampakna kumaha ieu Covid ieu? Dampakna kumaha kanggo seniman seniwati asal Jawa Barat teh kumaha dampakna na Covid ieu teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji sana syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon Anu mana tos jasa ngempalkeun urang di tempat anu insyaallah dimuliakeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamin. Mengenai Dampak ayeuna nya ku Covid ayeuna mohon sangat riskan gitu. aduh naon riskan teh? Poho deui riskan teh naon. Oh nama gitulah. Oh, mohon. Dirinya tau tentang pertanyaan anu menjebak atuh. Jadi kesana kata abdi iya terang. Ya. Oh, nya punten Kang Yan, punten. Sangat riskan. Karena di berbagai tempat masih kena dibatasi. Manggung teh. Masih untuk hiburan-hiburan. Oh. Jadi sangat bertolak belakang dengan profesi-profesi para seniman seniwati. Para profesi seniman seniwati itu bekerja untuk menghibur banyak orang. Sedangkan di situasi kondisi Covid sekarang tidak boleh ada banyak orang. Tidak boleh ada perkumpulan. Tidak boleh ada perkumpulan. Oh, iya. Jadi sangat sangat naon bantuan. Oh, naon sih? Ya. Lain gitu. Oh, lain. Tanah. Berkaki dua. Bisa jadi. Bermata empat. Berbulu. Warna mah eta lah nu berbulu. Oh. Jadi intina kumaha? Lapar. Teh jan tuang. Cacat. Kayak orang tuang itu nya. Sugan aya nu hajat di payun. Oh, dek ngilu dahar. Ngilu dahar rungkul. Kang Yan ya abi aduh asa rada penasaran ya. Kang Yayan sapopoena naon ya di saat pandemi kieu teh? Sapopoena naon? Sehari-hari. Lamun teu manggung. Sehari-hari lah. Mun sehari-hari. Abi sehari-hari aya nu nitah manggulan beas abi hayu. Aya nu nitah ngojek ke ditu ka dieu abdi hayu. Lamun aya nu nitah borongan kesik siap. Wah. Itu leres Kang Yayan? Yayan. Aduh. Iya. Aduh payah ya. Payah Yayan. Ini Yayan mana? Yayan Cinonya. Astagfirullahaladzim, panyate Kang Yayan. Kang Yayan, punten. Para pemirsa, sugan teh Kang Yayan asli. Aduh, punten para pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ngerakeun wae mah. Punten insyaallah tapi nya kapayuna mah insyaallah. Kakang Yayan Jatika punten munya mudah-mudahan kapayuna tiasa sumping ka Kilat Banjira TV. Mohon. Punten pisan. Iya mah iya yang kidul ini mah. Abdi fans punten munya. Oh, fans berat pantesan. Jiga pisan atuh dah abdi. Aduh ada kali pisan. Aduh punten pisan ya Kang Ibet ya punten ya. Tenang Kang Cino. Kumaha tuh ayeuna nya? Lanjut lah. Lanjut. Dik nanya naon? Aku tanya-tanya ka urang atuh. Aduh. Nanya naonnya? Nya anu berkelas lah. Pilarian lah di Google. Pilarian di Google. Warna pertanyaan anu intelektual.
Tah, aya geuningan ieu. Pertanyaan kanggo Kang Cino. Upami harga cabai jeung bawang naik teu?